Hirup teh kieu wae nya anya. Urang mah tahar-tahar acan gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh si Kasep kemana wae ya mina Aidin. Wal Faidin. Kemana wae Kasep? Teu ka mana-mana ya. Asa tara nempok kitu tak keur mikir Ramadan kita eueuh wae baru teh kemana nya? Eta dari itu. Di mana? Tuh, Beda nama euy. Naon eta mah kantong segala rek mudik. Iya. Mudik mah bener eta mah penyekatan. Hah? Rek mere THR gitu. Bade. Naon eta naon? Iya rek mere rezeki gitu kan. Mere rezeki? Ye, alhamdulillah atuh mere rezeki mah. Iya. Aduh. Tong gitung geus tong bae teh naon? Kembae. Geus bae heuh. Dipesakan ampun nuhun aduh. Nuhun mah. Siap. Heeh. Duh kaeng bener. Berkah lah sing berkah. Amin, alhamdulillah atuh sing sore rezekina nya. Siap. Sing sore rezekina sing pokona mah sehat ya. Kanggo palah gitu. Amin. Ya Allah, alhamdulillah tuh. Jadi mah ya mudik teh Aduh, seungit keneh deh. Jeung ieu Kang ya HP jeung Akang bisi arek. Astagfirullahaladzim ya Allah, ngerti atuhun pisan atuh. Ya kembae Kang da Apa ieu ngajak kumaha itu teh bohong meureun. Aya anu apena? Ya tempola tuh cek. Wah teh. Oh iya. Wow. Jul komunikasi, aduh bener Kasih kan. Aduh marah di maka keluarga dihitung mudik gitu maksudna. Apa yang semua betkon aneh. Realme oi. Sip. Realme yuk. Sarimi mah. Realme itu. Oh, Realme oh. Alhamdulillah aduh. Alhamdulillah nuhun ya aduh. Siap. Nuhun sekali deui. Ini ampun ting. Merekna. Saya kardosa kade tong di picture. Wah atuh. Nyamusna lamun aya jeung eta mah nya jual mah ajuh wae lah hargaan beureun. Tong dijual tuh jeung Akang eta. Siap. Nuhun. Siap. Oke, geus. Tau teh kopi, meuli kopi. Moal lah. Meuli kopi kitu. Aduh, aing euy. Tadi sama kade Nyar atuheun mak teh. Aya Kang hiji euy. Di dieu wae nu. Hah? Di dieu wae tuh balik-balik gitu. Hanya balik kumaha pan anak WC penyekatan polisi. Heeh sih. Bingung mudik ge sama hayang mudik teh kumaha. Cucupna mana? Mana eta eta. Oh iya. Kadieu kan nya? Oh Heeh. iya. Oh, benar. Aduh, Sip. sangka HP anyar. Tapi HP-nya mah kadieukeun heula, kadieukeun atuh. Si rusak gitu. Aya tujuan naon ka dieu teh mesal ieu maksudna rek mere ieu hungkul. Heeh eta hungkul. Ampura tapi dia mau bisa mere balik ke THR lah. Lain Akang ge dah kumaha tuh usaha kieu pan teu bisa usaha. Cupan aneh. Kadieukeun. Ieu salah deh. Siap. Sing awet apa nanya? Amin nuhun moal mau dijual geus umuk urang teh boga naon. Kade. Aduh daya ieu duit teh ampura aja kitu dituang di dieu nya aneh tah. Aduh, sok tau tah udud tah. Aya udud dah kopi mah ya. Iya, udud mah. Aduh ampura ya teh aduh kumaha tuh dah teu bisa merena naon gitu. Sawah teh nu Maturae teh lah. Bingung urang mah sawah di Baturae. Buat anu akang mana? Kapan nu akang teh geus eueuh bahala mah akan nu sajual sawah. Kan dijual. Belaan si awewe itu. Oh, enggak bingung mah. Kade eta ge dijual. Wah, mun duit mah pan aya ieu amplop. Mun amplop eueuh nya wajahna ieu jual. Entong gitu, entong gitu, Mas. Sip. Oke, mantap. Usaha naon pala teh gawe naon? Ye, biasa gawe leletikan. Asam teh teh sok di imah wae ngagorengan bal-bala. Gawe eta. Alhamdulillah, segitu ge. Oh, nya syukur atuh sakitu jalani we da. Kumaha anu usaha hese anu mah. Anu kudu duit wae. Heeh, eta tah. Karena sawal kitu nya mungkin sepi nya mungkin liburan Ramadan we. Area kabeh keluarga teh. Iya. Orang sedih sekali malam Allahu Akbar. Tah sedih orang sok inget kayak kalau dulur di balik, keng balik. Udah kumaha hese. Polisi teh jangan. Ini corona. Nah, corona na tuh penyakit naon eta? Teu niatan arek piknik gitu Kang. Hah? Teu niatan rek piknik. Mah, kemana buat duit Oh, duit ya aya. Bingungnya teh ari anak ke apa jalan akang teh daerah Purwakarta teh nya teh bisa nyasar. Antar ku pala tuh. Ya kan mobil, Mike. Mobil angkot gitu, mobil angkot amun ka dieu ka ditu ka mana sih ka
ka Purwakarta ka dinya. Oh, Purwakarta ke mana sih? Ke Cibening. Make di dia aya angkotnya? Hah? Aya. Oh nya. Oh, poho deui. Ari mu babaturan teh anu si anu saha sih budak teh anu kasep nih. Anu kasep. Si anu bungna teh banget teh nu rada Sujang. Sujang, tah Sujang mana budak teh? Asa terempo. Jadi itu keur main Dimana? ML terima keur main ML sama kada teh panggilan ML wae budak teh bosen budak teh. ML wae. biasa gamers. Oh sih. Nah, gamer itu mah cari duit gitu ML wae mah. Bejakeun. Da teh teu roba-roba gitu wae tah. Di baheula. Resepna kitu bener main ML mah. Udah nyapalat kena ML kan mata na make belok kieu mitamit. Ada loban main ML tadi main. Oh, ada batu mah cari duit. Mainan cari duit teh. Batu mah turnamen kita. Apaan bos eta mah? Bos naon mainna? Mun bos mana mah THR tah kos ieu palah mah THR teh amplop jeung ieu. Ada hese dina eta tampang lagi nya korek gitu. Kita di nyaho itu sama mainna ieu lain. Yang itu anu micikeun pamikeun cikan atau pinahan baso gitu. Kan ini kita aya. Eta tah. Yang ieu. Balikeun. Cari cek dia. Oh, di segel kene euy. Ya Allah, mudah-mudahan 1 juta ke meuli embe gitu. Hah? Oh. Cocok loge cenah 1 juta. Esetik eta mah. Wah, saeutik kayak gede kalau tarimakeun gitu. Tarimakeun mah penting mah. Alhamdulillah 1.500.000. Hah? Tah, bersyukur tah. Bersyukur. Hah, teh maksudna atoh gitu. Oke, siap. Mas 1.000. Anak klak. Anak beli baksonya. Bakso teh rata 12.000. 12.000 sasana. Rokok Klak 12.000 sasana. Bisa sama 12.000. Oh, berarti 3.000 deui. 3.000 deui. Wayahna. Naon? Hah, teu jadi aing meuli ieu teh. Meuli naon? Hah? Geus ka baso jeung cai 3.000 na caina. pas. Acai naon 3.000? Saya kual nih hang Panta dong. Nah. Nyaho. Oli basana gocengeun. Geus nuhun lah, nuhun sakege. Nuhun pisan. Mugia pokona masih palah teh sing panjang umurna. Amin. Jodohna sing aya, milikna aya wae pokona mah kabeh lah. Geus, namanya si Ujang mah da macam-macam siar mah lah. Pokona ieu HP kade tanya tong leungit tah. Hah? Awas pun leungit. Moal. Heeh. Macam amanah ti palah ieu HP teh ieu. Sang kumaha oge. Anu bisa nomor palah coba minta nomor palah. Hah? Enggak nomor palah. Mau HP-na. Cenah setting nya nanya. Gampang nyeting mah bisa geus. Nggih. Ari dipasang ML, aduh si Ujang duitan. Hah? Heeh, mainnya bukan ML, FF tuh. ML Emang ngomong FF-nya. FF FF gitu. Pam pepep gitu. Nangis nuhun ya, balikeun ieu mah. Tong kabalik dong, ngabasa ieu. Iya, ya urusan lah biasa. Sibuk tuh nam. Hati-hatinya, nuhun, Sun. Nya. Kasep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, alhamdulillah ya Allah, Gusti. Ya Allah, si pala sing panjang umurna, sing rezekina sing seueur pokona mah doa pala doa akang doakeun pala sing saat lah nya. Nuhun lah. Jadi HP na nyeting lagi teh. Makanya nyetingna. Ai teh. Kumaha sih pala teh muka samukana. Ah. Jauh belakang teh. Ini butak ieu budak teh. Cenah HP butut ieu budak teh. Itu tong seujon ke batur mah. Masih teh. Oh, kieu. Jangan baca. Don't touch chap. Initial in Brooklyn. Kok apa namanya? Cinta sama Coachin Sean. Surprise good ya. Oh, bener bahasa nanti. Aing tengok terjemahan nanti teh. Teu boga duit aing teh gitu, guys. Oke, mantap, guys. Nuhun, kayak deui.
gimana yo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, naon deui wae teh? Iya, tripod teh kapake di mana jeung akang we lah bisi rek naon gitu tah. Naon dia? Tripod jeung HP. Hah? Kumaha mana cangkongna? Kieu baud-baudan kan? Engke lah itu mah gampang ke dibikeun deui cakong mah lah. Heuh. Ah, heuh. Make yo we ngomong make kai sudah. Mungkin ieu mun bisa mah lah. Oh, Jeung TikTokan teh nih anak Kang heuh. teu ngarti. Tayun lagi teh kotok. Kan ke buka HP, aya aplikasi TikTok. Oh, siap. Hah? Doakeun tuh, urang rek pasang ieu cenah. Anu kos video-video teh naon sih? TikTok teh. Oh, TikTok selain TikTok naon? Naon? YouTube. Oh, YouTube. Sugan YouTube mah rek. Nah, Bisa ditambah kayak gitu kamerana. kira salam-salam gitu di luar. Nuhun nya. Hmm. Jadi terpakai bener di merek kumaha itu yang beli kumaha? Peke lah. Nah, geus teu kapake. Oh, tuh nuhun. Udah balik deui ya. Siap. Ayo ah. Nuhun bosnya. Siap. Ya, yuk. Dokter ke juri, nggak asal ikut, masuk maupun sih. Luas gitu. Hihi, dari ya tiktokan teh. Tiktokan entong maka tiktokan atuh. Setting ge encan. Setting heula. Itu. Kumaha cenanya? HP-na kumaha kitu na di dieu. Heuh. Jelas. Merete teu jeung ieuna. Nyayana ke meureun kumaha deui. Bae duit ieu we. 15.000 sih, mamahi sebelah aku sih itu tuh. Lah. Orang cobaan lah gitu. Mana naon akalan lah. Yang teropong nih mah. TikTokan euy. Nyoba nah di sana halus euy. Cuacana sore ieu. TikTokan nah. Anu viral teh ke laguna aya ieu. Tapi ke setting lah sakuring setting gitu. Gus lah, capek. Asar deh, sholat, batulah. Asar. Hiba. Kio Aduh, sangka ya. Buktikan Kang Karate bisa nama. Pangawelah budak ngora tuh. Bisa udah Kang Karage eksis di media sosial mah sugan teh terkenal jadi artis manang duit coba ngomong Ujang mah sombong wae itu dah kumaha we ye nah kieu geus pokona mah kieu we intina mah engke isukan disambung urang TikTokan deui urang nyin akun TikTok ramekeun lah. Yang ramekeun ya. Buktikeun Kang Karate bangsa wae. Mau nama gitulah. Nya berkat kieu berkat si pala sih. Nuhun pala, nuhun kaya deui. Gila mau kieu nya kos awewe. Mas lah mau kitu lah. Biasa hayang urut hasem ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Salat. Ya Allah. Nuhun pisan geus bere kenikmatan. Pokoknya mah geus bisa dibere sehat, bisa amprok deui gitu. Allahu akbar. Salat lah. Tenangkeun urang teh ka Gusti Allah teh. Salat. Salat ya Allah.
Patra